Paduka Uputun kembang kadatun sembahan abdi sapangeusi negeri hamba sapangeusi negara nampi kana pembagi salira kalian nyanggakeun sembah pangabaktus kunyu panjenengan Gusti Prabu pujas tuti sampean ku akang ditampi dening tangan lorok kiwa disimpen puluning hati pun dehing mastakati matur nuwun ngeran kali perkawis dinanan rupiah kalepatan ageng sareng alita muga salirat biasa ngahapunten saling malum jeung akang yi timbalan ai kasalah kurang saling maklum tapi lamun leuwih nya aya balitungan meureun da jang naon ayana polisi jang naon ayana aturan lamun laku lampah salah bisa benang beres ku hampura nya sabab kaula salah anu tangtuna kudu katempo adilna najan bari sifatna patih bari jeung adi salah kalakuan meureun kudu luyu jeung hukum anu ditangtukeun di negara leres ieu mah perkawis kasalahan pribadi ai pribadi malan bilih manawi tong wakalat let ke sang maneh kawas menang kakapo kakaula sanes menawi ieu tansah dia jeung ajeng aya pikersana memang aya perlu ulat timbalan sejak ngupikeun bae manawi senopati kaharep maneh jadi kaharep nun Sri Paduka sembah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima kawuwuh kakang patih kasangakeun Semara ditarima kieu atuh kalihna teh eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna muga Gusti Prabu tiasa ngahampura oge hapunten ieu telat simkuring teh dedeheus ka ieu patempatan pangtungtungna dongkap teh margi rumasya abdi teh nobar Persib heula nya nonton Persib abdi teh Gusti dikaresakeun 2-0 nada aing oge lalajo sageuning aing mah teu telat ai abi mah beres Persib teh pasya heula jeung pun bojo nah make jeung pasya jeung pamajikan dumeh pun bojo apan hade eta teh nu nyitak 2 gol teh muhun eta oge abi ngepen tapi da pun bojo mah ongko ngepen tapi tungkul wae ka handap nempona teh fokusna kanu lain dengarti aing mah muawi eta oge nya kitu simpuring tansah diajeng-ajeng purwa ngeging silinggih aya naon manawi di bala saperkara kaula ngahaturkeun reburuhun laksa ketika bingahan maneh duaan geus nyaosan kana pangangkir akang pribadi kahijina akang sono lawas bisa patepang tepung sakal kitu lilana najan bari jeung urang teh saminggu sakali pagiling disik unggal poe pan ai patanya mah langka kapeto ku sewang-sewang kapeto ku gawe sewang-sewang dina widang sewang-sewang tangtuna kauger ku tugas asana teh waktu teh urang kabehanana teh langka lamun rek cumarita saperti kieu urang pake kasempatan ieu waktu pikeun kaula pribadi
nyaeta pikeun ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana rupaha jasa maneh duaan dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara di nagara sabab kaula rumasa salaku raja bakal pincang dina digawe lamun eueuh bantuan maneh duaan khusus leungeun kenca jeung leungeun katuhu kaula teh rumasa maneh duaan taku kituna payus jeung pantes saupama teh kaula mere layang pangajian ka maneh duaan ti waduh nuhun ngiran waduh nuhun Gusti nuhun Gusti hadiah-hadiah Gusti alhamdulillah tiasa beul abdi mesa terompet tahun baru biasa beli kembang api oge menta ka maneh duaan dina diberena ieu layang pangajian jeung sumbangsi ngeunaan harta ti kaula salaku pribadi menta supaya dina gawe teh sing leuwih ronyat taun hareupna sing langkung onyoy sing langkung getol sabab ieu teh dipenta pisan pikeun kamajuan nagara jeung bangsa sanggup bangga bujeng hingga larapati kasanggakeun terus wakafkeun diri abdi tenang Gusti ai perkara eta mah nya bener di malan heuh tah menta bukti ai ulah ukur omon-omon ulah ukur cumarita tapi kudu bener-bener nya ceuk nyana lain ceuk lain sabab menuju kaula nagara anu sasatna dipandang pangluhurna di setatar alam madyapada di setatar alam kajinan ya sabab kaula teh apa sorangan dimimiti bogana negara nepi ka mimiti negara leutik tapi resik nepi ka ayeuna jadi ngagedean kieu teh lain gawe enteng perjuangan ngaliwatan hese capek susah pahit ketir lara jeung balangsak dihina mah dicaci dimaki manya dimaki ya laras di sisi tigigir nyalerang anu tangtuna ieu teh lamun dipake punung yakin kaula bakal mudun dina digawe bakal merod ngan untungna dipake motivasi anu hade anu geuning ngabuahkeun hasil nepi ka ayeuna kajojo ka mana ka meuni ya laras parantos kasohor Gusti boh dina infrastrukturna urang kasohor pariwisatana urang teh sohor malahan mah nyumpingkeun rizki luar negara anu ngadon ulin ka negara urang eta teh sakedigna teh pandamihan kangge devisa negara bener kantun urangna we dina jalana kedah sae dina kuliner kedah sae kaamananna sareng sajabina nya komunikasi jeung sajabana pan urang teh tos sararae ayeuna teh ka kampung-kampung ka kota-kota malihan apan program salira kapayuna teh bade ngayakeun sinyal anu sae teh di tiap-tiap pilemuran eta teh gawe bareng sareng PMY net PMY net sae pisan atuh eta mah produk lokal tapi pas luar biasa manfaatna keur masinyana kuat kepedulianana hebat nganggena sapuasna kurang kumaha pangrasa mah malahan mah eta kontribusina ka nagara jeung ka bangsa utawi ka pilemuran ka urang-urang lamun teh mah aya pelanggan anu anyar itu ieu sok sinamun aya acara teh bakal sumbangsi PMY net mah rojong disupport nya abdi oge kitu we sabono royot abdi kulawarga jeung sadayana nya make sinyal PMY net teh manteng pisan ngabret teh pokona mah mun ceuk urang Subang mah Subang ngabret teh saur Bapak Bupati nya itu dadahan we Gusti atuh langkung ronyat mudah-mudahan ta eta leres ta
tangtu kaula teh boga tujuan anu tangtu ya sabab lamun kaula jadi hiji raja anu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di mah buncir leuit loba duit kata mah kaula kasohor kulantaran tahtana jeung kawasana saha atuh jelema anu teu seber ka kaula ya saha anu teu ingis pangrasa kaula kakaula para ratu mika yuyun para menak mika serap kolot ngestok budak era dengan mika deudeu ku pangawasana kaula jeung pangabisa kaula ya laras Gusti tah ngan aing teh manggi hiji katerangan anu matak tegenah kana hate katerangan kumaha aya katerangan kieu jin sakti setan kumawasa ngan moal leuwih mulya tibatan manusia ya mimiti dipuji ngan tungtungna ditudetkeun maksudna kumaha bayangkeun kumaneh pan urang teh bangsa jin setan tapi mulya aya di manusia jeung anu jadi pikiran kaula ai mulya teh naon numutkeun cek katerangan anu tangtuna pangsampurnana makhluk mungguh cek anjeunna teh nyatana manusia tak kaula asaka giridik ati kaula anu ngabalukarkeun kaula teh nyata rada cecep ngeunaan katerangan eta tungtungna mepeus keuyang ka manusia ditingali ku kaula mun mudah ulin ka lembur manusia sagala rupaha pagawean anu goreng pasti ditemblekeunana ka bangsa urang maksudna kumaha sok dengekeun kumaneh ulin ka lembur manusia pagawean mabok eta pagawean lain manusia tapi pagawean demit pagawean judi lain pagawean manusia eta teh pagawean juri pagawean merkosa pagawean mabok pagawean juri bari jeung aing can pernah nempo pocong sesolontodan kulantaran minuman mabok can pernah nempo aing genderuwo uo anak ulin ka oyo can pernah nempo suster ngesot main selot laras tak iya dengan aing penuh ku panuding penuh ku panemleuhan gorengna ka dieu nu hadena ka marenehna laras Gusti laras matak nyeri hate abi kitu teh geunah teu bangsa urang dilecek kitu deungeuna balik kanan jeung manusia tingali lembur urang najan bari jeung leutik oge rahayatna tingali sukan-sukan sarenang patanina sugi mukti padagangna sami sarenang ingon-ingon kebos sapi pada mulang ke kanang sewang-sewang tawis ieu negara kajinan negara aya karaharjaan bedakeun jeung bangsa manusia tingali dina manusia anu disebutkeun laku lampah jurig dipilampah ku maranehna geuning hiji pejabat loba anu teu nyaah karahayatna rahayatna loba anu teu simpati karahayatna deui nu ngalanggar hukum malahan nepi ka alam-alam oge raruksak buah tina ruksakna eta ngabalukarkeun di mana datang hujan banjir jeung saah nu rugi saha manehna keneh pikir kumaha laku lampah korupsi kumanehna dilakonan aing geus katewak neubeulekeun ka aing ka bangsa setan pajarkeun teh cenah aing teh kasetanan make jengahakan duit rakyat pikir
alasan. Geus Ya, atuh. kami mih lada mih setan. Sok pikir. Ya. Sok letak aing lada teu. Henteu. Tapi nah ka aing deui. Tuduh nanti. Ulah ngaliwat kadinya ka kuburan loba juring. Pan aing teh imah gableg ieu. Kurang kumaha agrengna. Leres. Pikir. Heueuh nya Gustinya tuh. Nu mata kahadean ceuk manehna, mungguh ceuk manehna teh hadena teh manusia teh kitu ai weh manehna malincak neumeunana aing teh. Ya. Diutah dibeweungkeun ku aing. Dina lebah dia aing kudu tentu. Tuh. Nya. Moal samata-mata anu bakal bisa nyaah kana bangsa sorangan lintang di aing bangsana. Ya. Jadi kumaha ieu? Cobi gulai. Di sabagean manusia sakeliling bungking jagat maracapada. Ya. Aya hiji raja nu ieu raja teh kapandangna teh raja di raja, ratu di ratu. Raja nu ngarajaan raja. Ya. Anu disebutna teh nyaeta Yudhistira. Yudhistira. Urang mana? Negara Amarta. Ai negara Amarta kasohorna teh ku Pandawa nu kahiji Yudhistira, kadua Bima, katilu Arjuna, kaopatna Kula, kalima Sadewa. Ya. Disebut ratu nu ngaratuan ratu raja, nu ngarajaan raja teh kulantaran di eta nagara teh geus ngajieun hajat samrat ngondang nagara-nagara anu lian pikeun ngajenengkeun jeung ngalantik manehna jadi ratu mulku. Mun ceuk urang mah raja dunya meureun. Pan raja jin mah aing ya tah manehna teh raja dunya. Talungtik we ku kaula. Naon kasang tukangna? Manehna kitu teh. Ai borehe teh ningalina data statistikna. Bener jika urang rahayatna teh sugih mukti sagala araria brudi juru brodi panto dina hukum nalalanjeur ya beda jeung negara anu lian ya ngan anu jadi bisa na kitu teh kulantaran eta nagara teh Yudhistira teh mibanda hiji pusaka nu disebutna teh pusaka layang jamus kalimusana. Layang jamus kalimusana. Dipake lambang kawan negara turta dina pasal jeung ayatna teh ditanyeurkeun jeung dilakonan. Ya. Kaula teh nguriling we ka eta nagara dina mangsa bulan katukang. Maksana urang teh angkat ini aing. Jog-jog nih. Gunungan mah tara buju beja angkat teh. Tara beja tara cari. Nya. Soranganan Jaga mangke gunungan pami angkat teh. Iyalah ka bisa katarosan ketuang garwa. Nya. Pang-pangna mah abin yang geus nyaho belangna saleureut teh. Saketempuhan kami teh tuh. Katanyaan. Teras kumaha? Nya weh kaula teh ini ka negara. Maksa bicarana teh halimunan nyata teka tempuh ku bangsa anu lian. Ya. Mina mangsa kaula aya di Karaton Indraprahasta negara Amarta. Ya. Panghiji-hiji tempat nu kasebut Karang Kajimatan. Karang Kajimatan. Nya dirinya cicingna layang jamus kalimusana. Dikeresakeun mangsa harita simpe. Kaula dikeresakeun hasil mawa eta pusaka layang jamus kalimusana. Kuningan. Kacana kabawati. Nah ieu barangna tah. Gini, eta wujud Waduh. Jadi tingali rapekan pisan dulungan. Aing makan jorokon mati baheula pan bangsa ibu budak. geus kalagi. Ya. Ta ieu geus hasil.
Gening kawas lawon bodas gitu. Rupa nama gitu. Naon eusina teuing eusina mah aing bung nyabak. Sabab lamun rek dibuka ku kaula jol. Panas nyeksrek kerasana. Nyongkap boy bulan. Nyongkap. Mukana dipamanukan panggilna jadi nyongkap. Henteu. Nyongkapna beda nyeksrek pisan. Ya. Tah dipaok ku kaula teh ieu teh. Ya. Ngan numutkeun beja ai Pandawa teh Kakasi Dewa. Ai disebut Kakasi Dewa teh kena lara ora kena pati. Bisa dialak larana ngan hese dialak patina anu cenah mah kulata boga ieu patuta. Ya. Lajeng dibuktikan ku aing. Dibuktikan. Ya. Ini aing keluar negara di negara Keraton Indraprahasta bisa jalan aing panggih jeung anu ngaran Bima. Bima teh Pandawa nu kadua. Istirahat katelah bantengna Pandawa. Tamelanna teh eta Pandawa. Ya. Lajeng panggih jeung si Bima sia eta nempoon kaula da sedih kaula mah halimunan kaula mah teu katanya kusaha. Diteungeuh ku kaula tuta dibabu ku ieu. Nah atuh dikersakeun. Naon? Ngajuprak. Ngarupuyuknya wanjir. Jor leuleus pasangnya atuh. Beunang. Kabeneran deui aya deui panengah Pandawa Arjuna ngaliwat tingang ku kaula. Beunang. Joletoy. Ayeuna dua si Arjuna anu kasebut keamanan negara Amarta beunang dicerak aya dina calongcong wajah keur gegerungan. Wallah hebat jadi hebat tingali anjir durungan aing Parukan teu gini gitu. hebat kacipta lamun teh aing selaku raja jin terus ngalindih raja na manusia disebut Yudhistira ya bakal hampir papak jeung raja Triloka nyata Batraguru tah pikeun karegregan hate maneh jeung karegregan kaula oge kamulyaan nagara kaula rek menta ka maneh duanana rek nyiwit kuit moncrot geuti supaya daek ini perang nyata kana Amarta sanggup teu Sri Paduka ujung inga kapurut merkaning tenaga larapati kesenggakan mangga pada iraha mangga Gusti sok langsung tugas di salira baraha kompi sabaraha rebu senjata anu kedah dikeperakeun ku kaula kabeh ancur kurang cita-cita aing pikir ngalinih negara Amarta siap banget iraha waktosna ulah disupagetokeun ayeuna tatahar bejaan itu ieu bejaan pasukan sae mah jadi lan urang pada samea lumampa siap kakang siap kaula bade mitemeyan ka pagelaran luar pikeun nyiapkeun sejumlah tamtama cuk ini maneh sae mah permios sing siap diuk siap mangga Gusti udah taat hakan dicarekan puas mending dicarekan itu pugu digajina dibacakan heeh ya untungnya dicarekan teh ya naon hujan bulan aduh luksur banyu usumna tuh dah nya atuh usum urang disekot berkahna we nya nya atuh da milih jadi ieu teh Gusti kumaha aya naon dunungan ngakilingi ka abdi pok balaka bujang hinga ka pulut mangga saya kita naga emutan nyalur lur tuh Astagfirullahaladzim. ari nu agamis mah uleh Nah, kabina-bina teuing. dangukeun ian
Dunungan can pok can itu can iya si itu mangan cebrak we Allahu Akbar. Keun. Beda sirah, beda pamikiran najan buuk sarua hideung lagi karep jeung kahayang pan beda-beda. Tuh dunungan oge surti jeung bijak. Bijaksana dunungan. Nu penting menta satya satuhu ka hiji. Kaduana, memang kaula ngahaja ngondang maraneh kabeh ka dieu minangka wawakil bagian kompi tiap-tiap pasukan supaya diiberkeun deui kanulian wireh raja urang Kakasih Prabu Jaya Maruta Sejamiang ka nagara Amarta negara bangsa manusia bade naon aing maksud jeung tujuan teh lintang ti ngajajah bangsa manusia bade ngajajah Gusti ya wah Beres bulan. atuh edan-edanan panginten abdi kedah nyanak pasukanana heuh nyata Matak teh oge. uyuh Naon? mangkaning tos langit teu fitness abdi Labi ngagi. aya bahan meureun letoy awak teh Atuh. Pasti lulus atuh. senam heula isuk-isuk isuk Ya atuh olahraga Ya. heula atuh. Jogging taku kituna dina ngarojongna rupa pamaksadan Sang Nalendra raja urang Ya. kabehana menta supaya nyingkirkeun raksukan kiwa lan tengen Sadia. siapkeun tenaga jeung pikiran ulah nepi ka urang leha-leha komo bari jeung merod hate sabab sing inget raja urang raja agung Jaga-jaga. kemenangan jeung keunggulan pasti di pihak urang sabab salah sahiji anu jadi dipercaya di negara Amarta geus beunang ku pihak urang Tangelanna geus beunang. Jimatna geus beunang. aya di pangberokan ayeuna nu disebut bebentengna negara Amarta nu Kakasih Bima jeung Arjuna Oh, eta bulan. ari mane apa Bima jeung Arjuna teu Ya. apa ge si April jeung si Tasya Eta mah. ari mane apana teu aing teh apa eta mah apa sia mane aing mah apa si Jule Ya kudu kitu apa subang ieu. ngomong naon ya teu ka hatiku aing Sing pikahartieun atuh. kitu dah siap sayogi tenaga emutan Gusti tah kitu pakarang bawaan si kepedang tamsir gada bini Chandra Sapanalipung pakarang ulah tinggalin orkes bos